Neng, saya mati mana yuk? Bibirna mana jika nyun manuk jika manuk beot ya. Eta bibirna. Astagfirullahaladzim. Pada kasakan. Cek. Entang pura-pura tewawa tuh cek. Padi itu mang ceprot ya. Nyaho anya ceprot tapi mana pangling. Makanya make kopea juga tukang jengkol. Kalau ini si ceprot apa gaangnya? Ini kena nafsu. Cek. Isa cek. Anak uing. Naon sih? Nak cerita. Heeh. Di menik kasetnya. Astagfirullahaladzim, Neng. Anu kos kieu bangun disebut kaset. Aduh. Jadi bisa Kaset. Boga pamake naon anak urang naksir kasih ceprot. Ngait sugulang naik. Geuning kitu eta gaang teh. Cek. Kaset. Gali saya anaknya cek. Ganteng eta menik kaset. Aku gelis kieu. Neng, asa disambar gelap ieu. Asa disambar geledeg ceuli. Si Neng nyebut geulis. Ejang mang ceprot kumaha cek. Astagfirullahaladzim. Ejang mang ceprot kumaha eta anak gelis cek. Istighfar, Neng. Anu kos kieu disebut kaset. Aduh. Titisna ge meuni singklang. Cek. Bujurna meuni tetes. Ampun. Kaliwatan. Kaliwatan. Istighfar, Neng. Cek. Kunaon jadi kitu geuning anu kaset teh si Anak kecil teh. Rana teh lain cek. Amun Rana arek naon maneh ceprot? Kumaha lamun dilamar ku mang ceprot. Astagfirullahaladzim. Iya, rada-rada geningnya Mang Ceprot teh kaset-kaset. Ya, maneh ceprot. Amun hayang ke anak urang, maneh kudu meuli eunteng heula anu gede. Maneh ngaca heula. Hayang ke anak urang mah. Maneh ngaca heula ngeunteung heula ceprot. Aku bagi naon nih mendiri lagi aing Beli riweuh-riweuh kieu jadi riweuh-riweuh. bagian aing Oh, terkena naksiran teh. bagi aing Ayo datang deui lot. aing miceun Hah? tas miceun Siara kasa. Siara kasa. ieu rame-rame ke babagi duit calon hayang atuh aing Ceprot rek ganja. Naon deui ieu? Gusti Bagong. tong jadi mata karanjang hirupnya atuh lah Mang ceprot arek ganjang bolot. dirahap aduh aing apa Hah? Tapi kaset geningnya. DPR begitu ya Anu mana Neng nu kaset teh Neng? Iya, nu si gagaang geuning. Mana rek naon bolot ka dieu? Si rada-rada geuning rada euseng. Cek. ganjang Entong didengi mah cek ieu mah di jalan mana budeg. Yeuh, urang teh ngimpi naon semalamnya anu ngararanjang ka anak urang teh eueuh we anu piresepeun kala pikir beureup urang hayang ngalaba ka kaduaan jelema ieu. Aduh. Nya, cek itu. aduh susah Eueuh pisan anu didukungna. Tapi ieu ge kaset. batur ke rame babaragi dulu Naon? Teh nyambung hiji ngalieureun kanu otak. Ieu jangar ieu kan. Aing kumaha lamun jeung Mang ceprot naik teu. Astagfirullah. Naon ning ka beureum. Gusti, kudu kumaha ya? Beureum eta anak cito. Kudu kumaha? Yeuh dengekeun. Boro-boro anak urang arek naksir, urang nu tua bangke urang nu tua bangka ge. Henteu naksir acan. astagfirullahaladzim eta Naon? ceprot Aurat ceprot, aurat. Aduh, Gusti. Jangan. Aduh, aduh, Untung di pejaan. aduh, Gusti. Astagfirullahaladzim. Naon tot? nengok Ya. naon Neng, Neng naksir, Neng. Kaset. Sarahan nih. tuh cek aing ge ka aing naksirna Hah? anak jadi itu Bapak naikkan kagak mau budeg.
Ye, geurang ngarareunteung heula sok. Kalarasep apa loba duit henteu coba hayang ka anak Cito teh. Pak kasep ya namun hayang ke anak Cito pak kasep bisa tuh. Udah gak kaset ya bang ayeuna mah. Pak kasep lah. Geus ieu mah nyambung lieur. Bahayanya. Atukeun, Neng, keun antukeun cenah rame dua Jangan sakit. Kami berdua. Nah, udah sejarah yang gitu. Sejarah yang gue. Cocok jadi lawak. Pak kasep. Dia jadi lawak cocok. Rot. Aing teh ngomong naon? Anjing boleh aing juga. Juga enggak. Ada kemana? Udah ya. Kira ada kemana? Budek. Udah ayo budak dia. Dan ayo. Eta dewek ngomong. Nah, Randa kemana Randa? ayo bisa terus kan jauh gitu budak aja. Aduh. Oh, Randa kemana? Hah? Randa di jero. Saan bukan lain bolot. Dasar aja mate. Oh, lihat dia. Nah, ayo wasian budak. Boleh nih. Bener teh nyaho sia molen gini. Ini ngarasak wae. Bener molen. Akrok. Ai dawaran molen itu. Ayo akrok. Ai dawaran molen hayang itu. Ya, dasar ke budak kaki. Lain aja budak ya. Anak hiji kan. Heran lain. Anaknya bukan hiji. No darah gila tinggal bangtung hidup budak kesian. Ada yang Ya, kadang gitu ya. Udah jangan gitu udah dia mah. Sia hayang duit teh loba. Hayang. Jika ada duit bahaya. Ya udah ya Ton. Lamun hayang anak Cito, hiji kudu syarat, dua kudu sirit. Syaratnya naon? Kira dengekeun hati lu kudu surut. Syaratna mane boga imah sabaraha siki. Mana mungkin basi galot? Iman aing kepada Allah. Iman. Terus tidak masuk nominasi si budak mah. Ya, iya matang deh bang ngomong zaman lagi budak. Coba boga imah sabaraha mane ceprot. Boga imah hiji gede. Gede di mana orang mal bisa nampung di mana amun boga imah hiji. Santen-tena boga anak, boga imah kudu boga imah tilu. Kadua siritna mana boga sawah berbau-bau henteu. Boga lain bau deh tujuh lenek boga. Wese eta mah cepot. Katilu mana boga empang jeung kebon teu. Empang mangga luar biasa. Puntang kok. Ngomong naon bi? Ngomong naon? Empang lega tuh. Ucap kuring deh sih kan nanya. Mana boga empang sawah lega tuh. Ayo cek bang cepot teh. Gua pisan. Mane mah lega ge ceprot. Jadi denge-dengekeun ge tetangga sebelah berkumandang. Mane mah molor di kolong jembatan. Teka lu. Ayo, Ka. moal bisa ngalawan anak Cito mah ceprot. Tah, ayeuna mah geus baraik wae. Urang ge dah gina di sini ge.